Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga, urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Jokowi wasiri deh, mana numeh urangnya nempor reged anu sakieu. Kokoroing namanya nama model gitu. Aduh, ampun, mesti. Dia murah, aing lah, aduh kia. Paleng-peng gitu. Sabar, hati. Gusti eta rupaan. Punten Bang, punten. Sawi. Aduh ampun. Asa ku kararage teh ku kakarawe nempo bentuk jalma model kieu. Hapun teh Bang ya. Sawiyo semangat. Apan ngahibur batur teh urang teh sarua jeung ibadah. Keun atuh bentuk kieu ge hitung-hitung ngahibur we. Cara bobotoh ti majalaya anu penek teh geuning. Saha teh penek tadi. Mun itu turulungan geuning di teh mah lapang doma teh geuning. Jiga kawas puyuh. Nya nita ilit ka doma teh bari Depok. Da eta teh kijing nya teh. Atawa cangkang remis. Gitu geus ngagoreng batur teh. Hei. Saha ngaran? Ngaran saha? Gimana tuh? Naon? Ya hate kebedol we kumanehna deui. Eta ditanya ngaran hate. Nyan tewe kumanehna ulah. Pasti. Di mana atuh Nyai? Akang ge teh ni teu karasa nepi ka ayeuna teh dek teh saminggu teu dahar. Alah. Kuat. Leuheung eta teu leuleus-leuleus. Nya eta kitu atuh dola euy. Ari bulan puasa mah bocor. Nah itu ditanya teh ngalamun teh naon? Apunten ieu teh nuju langlang-ling-ling kulan. Nuju satengah teu eling. Wih, kumaran atuh. Geula, mau ngomong ge ah. Paling atuh kuring lah nu gering mah cicing kanya. Nya, pake bayangkeun kanya. Bayangkeun. Ai sakira rek cager mah kana pikiran pake bayangkeun. Bayangkeun punuk nu geulis. Rupana lain resep kana punuk nu geulis. Pisan resepna ge. Resepna punukna kanya. Punuk sinen. Bagja. Ai anjeun teh naonana anu tukang? Abdi. Iya. Kuring teh adina. Adina itu sumuhun. Nah, mun teu sarupa. Nya moal sarupa da beda. Heuh tak kitu. Ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning. Nya. Tukang alok jeung tukang rebab beda.
Ari abdi waktu nyiram ku abdi mah pun biang teh resep penerbab. Yang melenyang. Ini jauh saya ngomong saya tak. Teuing jeung eta. Iya, tapi rada nyari di mah saya cing. Ngaran maneh saha? Ai ngaran abdi mah Dawala. Dawala. Baheula Mamang Amir. Di Cibodas. Apa nepi ka Dawala teh pan teh dagang walu ladang jadi hirup abdi mah ngandalkeun di ladang walu. Nya. Ngaran teh Dawala. Ari eta lanceuk ajeun. Tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Naon? Saha? Naon ieu? Haja teh teuing kuring oge. Saha ngaranna? Ngaranna teh Astra Jingga. Woi. Tobat. Kunaon? Tuh. Penyakit jantung ya jelema teh. Naon dari kudu teh ka deuleu naon teh. Ngalamun wae. Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe. Ka deuleu teu ka denge teu gara. Ngaranna teh saha bi teh nu jelas. Astra Jingga. Astra Jingga. Sumuhun. Nah sangaran gitu. Dasi nyai teh anak kaula, anak nu jadi adi, anak raja. Alo suan meureun. Suan. Cenah mah pangihrina impian teh Kasep. Lir dewa nu lumungsur ti kahyangan. Tapi ari ieu. Jeung mutu ge Kasep kena coet. Nepi ka eueuh araheun. Ieu patawong-tawongna teu badi ya atawa sangaran meureun. Pinang. Di mana? Lah, anjeun di mana? Abdi teh ti Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara. Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira. Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi. Den Mardi. Uninga Madukara teu. Ti Cianjur teh ka kidu ka Sukanagara ka ituna. Nya Taroskeun we dadang. Tati Sukanagara teh ka kanan, ka ituna teh ka Dupanak, taroskeun dadang cobek. Kai maksud kaula jeung dadang cobek naon? Oh bisa aya maksud. Oh patulah-patuling. Heeh, bisa aya pangabutuh we. Nya Dadang cobek mah taroskeun Gitu. bumi nama galing di mana? taroskeun bumi Magaling. Ya. Bilih bade nyimpang heula mari Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid. Bilih bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu. Ya. Di Kampung Tumaritis, semut deka mana? Biasa we apluk-aplukan kulan. Iya nuturkeun indung suku abdi teh. Nah maksudna bade ngalalana ieu nuturkeun dulur tah ieu teh pun dulur teh gering. Gering naon? Hayang kawin. Hayang kawin. Ciri, hayang kawin teh ka saha? Ka awewe dari ieu teh lalaki. Heuh. Eta awewe nepi ka hayangna teh. Nyeta. Nyeta naon? Teu eta we, teu pantes. Teu etis dicaritakeun oge lah. Teu etis dicaritakeun oge. Saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir, jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiwung malengpeng pakel kumuning. Gitu.
kaki itu abdi teh sini hidup di rumah saya pigit ngenek-ngenek nu tua dosa. Ai tahu nyari saya teh masa kumaha oge. Ngajul bulan puasa kan. Ya. Eta wewe na urang mana? Rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas. Ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja, putri raja. Sautik-sautik nyambung tapi dina rupa ieu teh jayana teh. Saha awewe anu dipi kahayangna? Ai nu dipi kapalaina teh satea ngaranna teh? Virginia. Virginia sih? Hah? Virginia sih? Hah? Virginia sih? Ini getek kena celi. Aing ngaranna teh Virginia sih. Woi, ya, rawa satu jelema mun suka teh ngagabruk. Borok wae nek dikitukeun da. Lamun enggak gabruk geuning mah dikitukeun oge moal teh ka ditu. Kada karunya ka si ieu. Mati. Kunaon ai salira? Aduh tobat. Ngaranna teh Wirginingsih. Aduh. Allah. Ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu. Putri Raja di mana panggih? Ai panggihna teh teu pira dina ngimpi. Oh itu. Woi. Woi. Bakat suara. Dina ngimpi samuhun. Malam naon? Cing, malam naon? Harita teh malam naon? Malam libur. Malam naon? Malam Jumat. Hah? Malam Jumat. Malam Jumat. Oi. Woi. Ai sia kunaon ke karepesan. Luas arah. Itu jelema ngagebeg wae. Sarua pisan ieu. Panggihna di mana? Cing, di mana panggihna? Di rel. Salah. Lain di taman menurut. Di taman. Woi itu. Geus bandel deui. Taman mini. Aduh. Kieu atuh ieu mah. Cing. Dua. Ulah. Ai kaula teh ua na Wirginingsih sabenerna. Sakulan. Ua na Wirginingsih. Wah, ai. Ah, teh. Nah, wah ini teh cicing. Kawas-kawas. Cing sadar. Cicing. Wah. Duduk teuing. Waduh. Nuhun, wah uken. Ini na ceuing atuh mak ceu ilis. Kaula teh boga adi jadi raja. Kakasihna teh Prabu Kanda Kamurgan. Ari kaula teh lanceukna jadi pati. Ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih. Nyaeta hayang kawin ka Sajingga. Alhamdulillah. Nuhun. Pucuk nih. Nah, tere kawin aing cicing. Montong haripet ku teu teureyeun. Dola teu sangka sia bakal papanggih jeung si teteh. Teteh. Aing teh dola cita-cita coba heula bulan madu teh aing hayang di kebun suuk. Jeung eteh. Gitu ya. Nuhun sarua malam Jumaah. Tah ngan ieu teh dosa teh hampura tapi sae ai dina impian mah kasep cenah panggih di kieu kaula goreng patut. Boa-boa ieu mah teh pokona mah kieu wae mah. Wayahna eta asta jingga lanceuk anjeun dawala dek dibawa ku kaula kana kaula.
nuhun cicing aing dari dirapalan cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing tiasa sakedap ka itu naon sakedap ka itu abdi rek badami heula sok aing si laing bet ngahambat da wala dek teh hayang geura tepung jeung aceukna jeung aceuk sia jeung si Ayang hayang panggih buru-buru panggih si Ayang aing nya teteh si laing ulah sok kitu nah sia bet ngahalang-halang wae lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu oh cenah awewena ge aya di kuring teteh heula urang sabenerna mah tadi jadi nuturkeun caritaan henteu ujung-ujung ngabajakeun eta gitu bisi culik bisi butuhkeun parepeh itu pake wiwaha sagala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darawa dijieun parepeh Ayang dipake cocok hong urang kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku tenang kudu boga saku dua oge aing geus sanajan opat oge kana rosong sanaya nu geusieun kalem we atuh urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewena eta manehna teh meuni persis abeh dipercaya ku urang ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik Juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu mah takdir lebah dieu ulahkeun keun kumaha kuring tapi heuh heuh eta ieu mah jo rek gabrug we kan kumaha kuring we cicing kumaha kuring hey come here kemon geus budami parantos ular kumaha hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipimpin ku ketua umum Dawala alhamdulillah ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeul henteu silih tuar teu silih carekan teu silih suntrung da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop tah abdi teh ti komisi anu 50% wah tiasa pun lanceuk dibawa asta jinga asal kuring milu wah tuh lila sama bita rek make jalan luhur asta jinga rek dibawa ka awang-awang tuh berarti rek dibebetkeun tapi nya rek dibebetkeun di ditu moal teh dibebetkeun dina bendungan masina cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan yang dewek ongko di lemah jantung dibawa ke luhur membungan wah entong kang jaba ku kulinciran dina punuk di pade yang dewek dina tarang aya ku kulinciran teu meunang ada dina bejana mah ulah mentas laut jeung teu meunang ada harladan nya heueuh nu ku kulinciran dina tarang mah ulah mentas laut da ti karebek atuh lamun naik jadi kudu make kapal heuh jeung eta si akang teh aya bisul dina bujur paur bisa dibawa tapi maneh milu abdi milu kahiji kadua napek pun lanceuk bawa elehkeun heula kuring gelut di mana kuring eleh duaan pek bawa beuki dieu aing beuki percaya wah di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para benak mikasera bolot ngeso budak era deungeun bika deudeuh serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pengaruh aing lain jelema samanea nganu arti ieu bener asta jinga teh keur nyamar jinga bener ya sok tega pati janji di mana ajeun eleh asta jinga rek dibawa ku kaula kitu kuring milu tuturkeun teh handap oh dialing ngalan lagi bolan aing cenah gitu kuring cikan sok hayang nyawa tuh sok jadikeun yakin dina kawanina ge anjeun nepi ka teu gempeur gitu hirup teu neut paeh teu hos kuring ngepek wae
ting dibacaan kudu diganggayong pokona mah da ieu kaputusan sidawala ieu ulah teu ngahormat teuing banyak kudu atuh nya ge adi ngan di dinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti muring kuring ke bawah dek dibake jalan kumaha oge bener ya punten ieu piuaeun awas ya ade pan wait toto wait wait tuh wait wait tak anu di iklan kan tadi teh oh ngan tadi eta jelemana asiku sakila abus kana iga burung wait hey awas wait eta nepi kaki itu dikaya aing diharap kayak di ledang ya mot barokana wait iya wes wait aya kitu jeblak deui lah nya kitu aja da pugu ngeunah nyeret ka di bawah ka dieu ngenyang ka itu dilesotkeun ku aing nepi ka kitu padahal ku tanaga manehna keneh nya padahal ku tanaga manehna keneh teh tah kitu timbangan eta lah make tanaga lawahan gitu wa anen teh jurus wa anen pan wa anen aya jurus kitu tah naon eta teh bieu Kang kumadewe kitu kasiri dina usik hebat ieu jelema nganu harti bener ieu asta jingga tapi meureun keur nyamur padahal nya buah dewa mun itu tapi karikat gitu dina usik lagi gini rikat pisan dina usik di bawah kitu teh apa weh jalan-jalan aing kumaha carana ieu usik di dinya we heula huyuh we ya mata pula ngajago gop oh ya eta ku teneungna dari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara aya soal misi-pisi ka nagara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik saban menit saban kicep saban angse bongan kuring hirup ngabdi ka nagara jeung ka bangsa lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RT jeung RW eta turuteun kuring sabab kuring mah apa yen ati Allah wa ati Rasul wal ulil amri minkum taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama antara pamimpin jeung rakyatna di mana pamimpin geus ngalimed alim ulama geus gaya bed nu beunghar geus kararumed nu miskin geus cecermed tadi dinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara tuning pintu kehancuran nyaan tuliskeun terlebih teh paingan teneungnya gitu nya da kuring mah tuh da sanajan nya ge raja kerajaan di kuring tetapi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut kana sunah rasul jeung ka pangeran batin kaulaning Maha Agung teh teu aya deui semaheun angin Allah ceuk pangeran nu iman mun ceuk bahasa Arabna umur ya ayyuhalladzina amanu tuh jalma-jalma nu iman poma maneh ulah naon milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur tuh naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat lain mata kadatangkeun kamajuan negara malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka oh gini eta ya
Jadi kuring mau milih anu sejen ieu we di lemur sorangan. Putra daerah. Putra daerah kedah. Asli kuring mah. Sabab naon? Moal aya deui anu bakal bisa apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina. Tuh. Manukna kuduna mah. Sabab apa kana seluk-beluk. Nya karena adat istiadat. Basana istiadatna geus apal hartina teteh ditarima ku masyarakat nu kitu teh. Nya. Matak moal silau kuring mah. Halus. Iya. Wait. Hai. Wait. Hai, geus. Wait. Waduh, hampura dola. Wait. Alah. Sok, hayang nyaho. Aduh. Lesot kan, lah. Woi, hayang nyaho. Karasa. Walala. Aduh. Sing salamet ora. Sida wala dialungkeun. Fitnah stiker sayang tumampara. Asta jingat dibongohan di ala urat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam. Iya. Ulu. Tukar pasanya. Mana bileungeun teh? Pas kana urat badina di dieu ieu. Aya kene. Teu bibirna ngabodor teh bujur. Tapi itu bau. Aing geuning. Teu karasa aduh. Aduh. Wayahna we wala. Kaula percaya kana Maha Kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana. Ieu da ai di bawah duanana kaula teh ridu. Wah, ridu jeung beurang. Nyai anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya dek kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun. Ngan ieu pasti raja bakal amok ieu cenah meuredak kasep. Tapi ieu datang ka itu aduh lah. Rang kedut. Demak. Uleuh. Demek. Aduh. Caludi. Can bau kelek. Jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh. Dek dibawa we ku kaula. Duduh teuing Nyai anu geulis anak ua. Ieu ngan omat teh ulah dinya nyeri ieu jelema. Lamun teh mah lain ieu. Beureun dumeh sangaran. Hup. Wih. Leutik tapi berat ieu jelema teh. Apa? What? Yo. Nah, itu dia Baraya. Semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup lawang si Gotaka. Uy, 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 uy.